Murig, aing di kejayaan kalau ka aing nu menang musibah ya. Aing nyaho dia kagetkeun aing naon dia ka dieu eta TV nu sakitu ngabadegna jadi kanang sireum renyap ku sireum kabeh. Adat media maka digedekeun. Ilmu pengetahuan nu digedekeun mah. Heueuh aing mah teu ngarti eta. Piraku bayangkeun ku sia TV aing kudu diseblok. Atuh rajit TV aing. Lembur orang ayeuna tinggal waasna. Gusti aing mah dak tepira ditinggalkeun ngan ukur genep bulan. Lembur geus teu puguh di deuleuan. Ya ku pajabat para rungguh coba deuleu lembur anu sakieu endahna. Ya ke orang kota mentang-mentang garablek duit hayang ngadenge suara suling wae ge nama beak ku suara mesin hayang kadu we hayang kadu kudu maling heula mah kerja jamu tuh ka dieu pasti bisa menyempetkeun aing ini ku aing dibae mah. Saha eta? Ka Uding apa lain eta nya? Lain jigana eta mah kebogereng. Oh, Ka Uding. Murig, aing di kejayaan kalau ka aing nu menang musibah ya. Tetap kau ini gawean seding. Bor aing nu dek gawean kalau aing nu elet heula. Tah, pancuran tah. Teh eta yan euy nya. Seger sia cai. Bener Ka Uding, lain kebogereng digawean di bae sia koy. Siap dia ka aing bisa jair mah aing nyaho dia kagetkeun aing naon dia ka dieu Ari kakaknya bae. atuh karuhan aing boga ilmu tapi ngomong dua dia ke mana? Ngomong dua. Naon eta ari ngomong dua, Kak? Disingkat geblog. Ngomong dua eta ngomong-ngomong supaya ngirit aing ngomong. Medit teh leungit-leungit. Tadi omongan tadi awak. Tuh kumaha aing? Sungut-sungut aing. Haji Pepen bae ge can pernah ngelarang-larang aing sebagai calon mitoha. Nah, terus sia dek ka mana? Atuh terserah kami, Kak. Kakak doang JPU bae, tuh nyatanya. Saya teh JPU. Nyak urut tah. Bating. Kakak mantunya ke JPU. Makana, Kak, lobakeun nyelet televisi. Naon sambungan saya teh JPU jeung televisi? Supaya update. Allah,
Televisi mah aing gablog. Aya 27 sigi tuh. Di mah aing. 27. Badag amat ka eta TV. Atuh karuhan. Aing teh ya. Jul. Tapi nu jadi masalahna ieu Jul. Eta TV nu sakitu ngabadegna jadi kandang sireum. Renyap ku sireum kabeh. Kandang sireum. Maksud aku mah eta kandang sireum, Kak. Lain eta maksud aku mah kan jadi kandang sireum gitu. Heuh eta TV aing nu sakitu bagusna eta gambar. Ayeuna mah sireum mah lulu. Cek Mang Arif mah aing tah make STTB. Pan aing mah boro-boro STTB, sekolah ge henteu. STTB. Aya ge STB. Blekok. Heuh maksudna naon eta STB? Aing bingung eta can kapanggih. STB eta singkatan Kakang Prabu. Naon? Setobrok. Tah, bener eta. Naon tadi? Titah cek Mang Arif, titah make seseblok. Bener, tapi aing teu hayang TV aing ngadon di banjur. Baseuh TV aing ke. Maksudna naon nih pamarentah Jul? Ngarieureut rakyat leutik. Kayang aing mah cara baheula weh kitu. Ulah kudu ribet kos kieu. Adat media maka digedekeun. Ilmu pengetahuan udah gedekeun mah. Heueuh aing mah teu ngarti eta. Piraku bayangkeun ku sia TV aing kudu diseblok. Atuh raji TV aing. Lain seseblok, Kak. No. Setoblok. Oh. Eta TV kula di mah ayeuna jadi jernih. Dong banget kula. Oh, jadi TV aing kudu dibelikeun setoblok, Jul. Atuh heuh. Di mana, Jul? Kamari mah eta, Kak. Ti pamarentah geus turun eta kabeh. Gratis maksudna. Atuh gratis. Cuman kan di aparatna ieu nu bararangsat. Jeung dulur-dulurna doang. Eta si soblok. Emang lagi haram jada, Jul. Eta pejabat dihandap. Tilurna mah geus bener. Nu handapna ieu. Malalingan wae. Makana dia jadi dulurna. Bener eta, bener jasa. Saha eta, Jul? Pentil kadu. Nah, dia padu bae ngomong kana aing pakai pentil kadu. Aya eta mah dia mah. Teu di kota, teu di lembur dia mah. Robahna dia mah bulu. Dia terus bae dia ngaledekan aing. Aing mentos balik di kota dia. Mau dibere oleh-oleh ku aing. Ya. Nah, tuh eta teh, Beng. Coba tuh aing hiji. Cocok tabeng, mun rada diaurkeun mata ka aing. Emangna poe gaba diaurkeun. Ieu mah oleh-oleh di kota dong. Naon tuh? Kan dia. Tah, diuk di tengah. Berhubung dia boga oleh-oleh, diuk di tengah set. Santai bae. Oh, rupana dia tiba heula ka rieu wae. Tah, deuleu Juli. Aing mawa setobok ye di kota. Kumaha eta setobok, Beng? Dia mah moal nyaho. Percuma diterangkeun ge. Dia mah teu ngarti-ngartinya. Sabari hiji teh, Beng? Ari mawa nama 2 ye, Kak. Ngan kami rada bingung ye. Teu bisa masangna. Tah, ai kitu mah jeung aing dia. Aing pinter masang nu kitu mah. Emang dia ngarti gitu karena masang nu kieu. Bagong dia mah. Pamarentah bae ge manggil aing masang nu kitu mah. Geus kieu bae, Beng, ayeuna mah. Berhubung imah dia jauh, geus jajalkeun bae kana TV si Juli jeung kana TV aing. Bener, Beng, mending kitu. Apa sorangan imah dia jauh, sarua jeung ka Afrika mah. Teu bisa gitu, Kak. Kulang geus pinuh pengalaman ditipu ku si Juli. Jadi kulang geus teu percaya. Moal, aing tanggung jawab ayeuna mah. Tenang, Beng. Sia, Beng. Pamulut teu percaya bae sia ka aing. Aing teu percaya cekal barang aing ye. Bangsat. Aing kudu nyekel barang sia mah. Teu hayang teuing mana hanggru. Beng. Abeng anu kasep dengekeun ya, uding. Lamun tepi ka si Juli nipu, uding tanggung jawab. Abeng mah terima rapi, nyaho rame we TV abeng. Bener teh Jul? Atuh karuhan, Kak.
beres pokoknya mau urusan. Benar sianya mau nipu aing deui, menipu aing deui. Yo, urusana. Tenang Beng, dibantuan ku aing si Juli mah. Tah, geus aya nu tanggung jawab. Lamun aing teu bener, uber ku sia tah ka Uding. Bener teh ka Uding? Bener, lamun tepi ka si Juli teu bener, aing uber. Juku ari dibikeun tah ieu barangna ku aing. Oh, ka si Juli. Juli doang nu bisa mah. Mang aing sebenarnya mah. Geus tuh ya. Terima beres dia mah, Beng. Terima rapi Beng, tenang. Urang terapkeun dina TV urang. Dia mah dagon di dieu. Daguan Beng, terima rapi, nya. Terus aing kumaha ieu di dieu? Babatok sia mah terima rapi. Ti mah urusan aing duaan. Cicing di dinya. Ada mang aing sebenarnya mah. Soalnya si Juli mah tukang tipu. Tapi kan lah ku aing dituturkeun. Malah percaya aing. Jul, geus bagi dua ayeuna. Siapa yang setengah jeuleu? Ulah wae kakak. Ai kakak emang ngarti kitu masangna. Puguh henteu aing. Can apa rupana ge kos kumaha sih? Tah, kakak mah kudu masak. Kakak mah kan ka Harti di masang kos ieu. Ieu setoblok di bawah heulan ku kami ka Ima. Pan ku sia kabeh. Atuh tipi aing ge hayang caang Jul. Lain gitu kak. Ai kakak teu ngarti masang nama. Besi ngabaladung tipina. Soalna lobana tipi ge ngabaladung. Oh. Aing ge ngadenge sih di mangarip. Eta tipi sing ting bledug. Ieu ku pula di bawah heulan. Kumaha? Oh lah, kumaha sia we. Tapi awas ya. Lamun tepi kan nipu aing geus nipu si Abeng. Ulah sampai teh si Abeng nguber-nguber aing. Aman, tenang baik kakak mah. Iya barang, terima rapi. Boleh balik lah. Awas dia. Sebenarnya aing nu goblok, apa si Juli nu pinter? Buah-buah aing ditipu di bae. Aing ngeuk masang. Sieun ngabledug. Da aing ge ngadenge kabar ti Mang Arif. Ting bledug eta tipi cenah. Maisukan weh. Tapi lamun nepikan nipu deui. Euci teh ku aing tabak aing. Abeng goblok. Uding kurang setrum. Beak sakuai kabeh ditipu. Mayan bukan setobok. Lembur orang ayeuna tinggal waasna. Action. Tangkurek dia nyoba ya kak. Op tasuk. Ya dia maka tenyawakan televisi. Action. Lain seseblok kak, setoblok. Eta TV pula jadi ger nih. Ayo nama. Eta bodoh sih. Terus dia. Karena kan Action. Cut. Ngomong. Action. kumaha tah Bang Kedeung? Cut.
Action. Ari sia beng idea terpercaya Kan. Action. Benar. Namun aing dipikir itu benar. Lamun Action. Kebatok siapa tangguhan rapi tangguhan. Action. Tapi awas ya.